sia masalah kos kieu mah. Geus be doakeun bae sia. Apa sih yang enggak buat sia? Anjing manis aslit najis aing. Kepedean sia, geus gira mabur ka ditu arek neangan kijing mah. Siap bosku OTW. Tahu gak kenapa di malam hari selalu ada bulan dan bintang? Tahu, emang sudah ditakdirkan untuk bersama. Ya seperti kita udah ditakdirkan untuk bersama. Lia aing arek ngomong sesuatu ke sia. Mau naon sih ya? Lia aing moga sesuatu ke sia, aing moga terima itu moga ulah. Mengatakan apa yang ku rasa, ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Itu ucing leuweung lain. Kunaon sih sia ucing leuweung ngalamun bae. Pusing aing ditolak ku awewe, sapi aing gantengna mun tolak-tolak bae. Ditolak usaha sia. Sia ieu mah hanya Tuhan dan aing nu nyaho. An sama kitu jeung babaturan make rahasia-rahasiaan. Pani mau urusan aing isin ngebejakeun ngaranna mah. Olah terserah sia anak sengsara anak gegana bodo amat. Wes segala mabur dari tu aing mau nyendiri eulan. Bodo amat. Ih, cukuran aing meuli matep amatnya. Ih, ngomong-ngomong budak kemarananya. Woi, mau ngadadakan. Cukuran anyar yo. Iri bilang, Bos. Bacot. Cot. Ucing leuweung kemana sih? Nyai, ya kertani ujung aing bae. Aing mah liat ka ucing leuweung. Ria kunaon sia? Atuh henteu aing sapoe nanti nyeleman Ria kabeh. sepan. Tadi mau main ngomong ka aing neun kijing cenah. Ta si ucing leuweung nan kijing teu ngajak-ngajak ka aing. Emang sia nyaho kijing? Nyaho aing mah. Nah, emang kijing. Biasa anunya cewek. Lia, keren sih. Nek, Aja lah kernaon aing. Kenan si sia lia ni sensi ka aing. Atuh sadeuy. Geus lah tuh, arek ngabur aing. Ngabur ka mana sih ya? Kemana be? Kepo sih. Hansa balik sensi ka aing. Kadang halam bajakeun ka si Arop. Maaf aing nalek manehna. Anu bener, harus nemek sia lia. Tadi tanya ka aing ge. Asa bajakeun ka si Arop. Ulang ngarepkeun aing deui. Alpan, di mana be sia? biasa amat ulin. Alpan, mangga ucing leuweung sia. Ici kene be aing jeung manehna. Emang enak sia nanyakeun ucing leuweung. Aing emang keuneun yo. Omong keun naon sia, Dok? Mah titipan doang sih ti si lia jeung ucing leuweung. Oh, nyaho aing masalahna naon mah. Aya nyunan sia. Nyaho nama si ucing leuweung tadi ngadat bae ka aing. Wah, ajan ngadat dia jadi tolak. Teu aku manehna ka wewe. Aku tahu diriku tak sempurna seperti orang lain. Aku mah apa tuh hanya sebatas kayak pancong. Mana yang ucing leuweung? Ayo. Ai sia ucing leuweung neuk naon nanggung di dinya. Aku diri aing. Ulah. Banget sih tau lah aing tolak kowe segini ganteng naing.